Hidup Arjuna, hello. Panengahing Pandawa Arjuna dikusiran ku Prabu Batra Kresna. Unirahangan dika Raka Batara Yai. Hatur nuhun Raka Batara parantos ngawawadianan kaula. Anu tadina kaula teh asa teh sopan ngalawan anu jadi guru. Nanging geningan leres saur salira dina pangperangan sadeane bakal jadi musuh. Hukum lain pribadi sanes hukum Raka Batara. Leres Yai. Sanaos kasebatna guru aya di pangperangan mata tepe musuh Yai. Dabongan salira salaku satria nyaeta pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat Yai. Angkat harkat derajat Yai. Timbalan Raka Batara. Hei Arjuna, gerak pentang kena tapanang geus beurang Arjuna. Mangga Yai. Gerak pentang gen panah nu ngawitan tawis ieu perang Bratayuda di kawitan timbalan Raka Batara. Maha Guru Dorna pribadi kaula hormat sanes kaula bade ngalawan kana kaguruan salira nanging ieu kaula tugas nagara pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa mangga geura samut panah ti kaula Maha Guru Dorna.
panah Arjuna paratos keplesat kawang-awang mangkehing bakal disamut dening panadorna anu kiwari parantos anegreng dina kareta dikusirannya takuk krepak ayana parantos anegreng dina kareta sok Arjuna gerak pentangkeun panah naon wae ka kaula dages apa jurus-jurusna Arjuna dina manah nama patukang tongong idorna kikituan sote sumados katingali sumanget nanging dina manah nama teguh kanya anu langkung gede kapanengahing Pandawa Arjuna jaro ampura dabungan janji kaula pikeun ngabelaan Kurawa are hate mah kaula ge teu mikeun kudu perang jeung nu jadi murid beleuleyan jaro da moal meunang ngalawan kolot sakumaha ilmu naon-naon ge ilmu panah danges kasakuan ku kaula ampura jaro ampura kaula teh kikieuan teh mehapkeun anak si Aswatama sangkan si Aswatama pada ngahormat sangan si Aswatama pada ngajen kaula teh kikieuan teh ngabelaan Aswatama jaro hampura jaro buru Dora ayo Dora ayo buru sok Arjuna anjeun di adah panah anjeun ku kaula Arjuna parantos keplesat kawang-awang mangkahing bakal diadu sareng panadorna nimulkeun guludug runtuyan gledeg rentetan dipersaksi ku parangan sejuata parlumanten bayar pihak mana sabade naon di pihak mana magajing nanyakeun ti pihak mana goblok satina baju geus beda mana pihak mana aing pihak Pandawa di podaran ku aing dor hayang nyaho jeung Aisyah saha ngaran maneh ngaran sia teh perang rek nyen sus perang nanyakeun ngaran lainna naon aing bisi sia modar aing gampang dilabarkeunana ngaran aing Apeng goyang goblok we tentara ngaranna Apeng tentara mah alus atuh Peri Ali Anton Dinar naon ieu Apeng
Batur nyebut goreng saya ada mana karena aing halus saha pokek kurang ajar segala apa yang goblok teh maju sewap goblok itu teh bedong setan setan ras-rasan maju wes as Karasa pokek bener-bener teuing bedog aing teh si lenyap ngasah nage 3 bulan aing teu eureun-eureun nepi ka beak molin anyar hayang nyaho di babat bae sakabeh kurang ajar motor sekoy penyembina teuing astagfirullahaladzim Kang Pokek Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pokek nepi ka ponok umur Pokek Gusti nu agung paingan isukene make jeung hayang make micido Pokek didoakeun ku akang deui mudah-mudahan aya dina kanikmatan mungguh pangeran tenang Pokek aduh tenang Pokek pamajikan dikawin ku aing tenang dikawin ku aing tenang iya boleh Astagfirullahaladzim ya nepi ka kieu-kieu na dina perang teh jahatnya dari lapang perangan makabeh jadi algojo teh dipayahan bakamayahan resiko na kieu leuh tah hoream jadi tentara teh kieu aing mah heuh hoream jadi tentara teh kieu aing mah lamun tanggal 1 mah daek tanggal 1 gajian Gusti nu agung bangke jelema mah geus kieu geus hargaanna deui nya hargaan keneh bangke pedak di pasar bisa dibeli bisa didahar nya bangke jelema geus kieu mah nya cobaan sia dagang daging jelema meureun teu birat mah dina biratna ge ditewak kongko ku aparat nya cing horeng jelema mah jasa heeh jasa jelema mah dieu umatna cing aya jasa ka batur teh kitu leuh nya ratu terang hukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng heeh tapi maralaneh mah geus puguh mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur bakal aya guareun anak kincu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sejarah pahlawan disebutna ge mati syahid mati fisabilillah nya cek urang itu teh musuh tapi cek nagarana mah pahlawan teh nya
Tumatak sudut pandang jelema teh kudu bener-bener jadi we urang tengah hargaan ka batur. Lamun geus ayeuna makom eta. Semuhun. Urang mah pancan tangtunya. Ya Kang urang. Jadi batan ayeuna urang paehna golodog batur alatan ngaheurean pamajikan batur. Mane disebutna ge mati konyol. Konyol. Ih, amit-amit ya Allah, ya Robi. Matak kurang jasa teh kudu bener-bener. Urang asyukeun kana kuburan masal mah. Ya Kang hijikeun jeung nu kamari. Hijikeun jeung nu kamari leuy. Kitu ge mudaekeun. Ya, tanya. Hiji teh kamanakeun eta. Ieu tah nu ieu mah sinsep ieu. Urang lebetkeun dewe kana kotak. Ih. Sia mah kakara datang jol ngeusan aing malila keneh. Ting goreng jasa jelema mah nya. Jasa Kang. Mata kade jasa batur teh kudu ngahargaan leuy. Ya Kang bener. Pepatah mengatakan Maka gajah mati gadingna belang. Aduh. sanes kan. Lain gitu. Gajah mati belangna maungna jeung gajah teh parasia. Sanes Kang. Hah? Sanes gitu. Salah? Lepat eta. Oh lepat gila. Ada yang apa ngan poho deui? Gajah matina belanganana gadeh. Akang. Akang. Bulan Lepat eta teh paribasa eta teh Akang. lepat. Lepat. Oh, Lelepeng deui. ke gajah. Dina gajah heula tina maung heula. Gajah, tina gajah. Oh gajah maung belangan jeung gad. Woi, Akang. Bulan Lain gitu lain. Aduh, Akang mau gitu-gitu aja baisa. Akang mau kumaha sih je? Sup. Kalem atuh je. Sumohon kela tuh, da abdi apa ngan abdi balelol. Gajah na gadingna dipake udud. Aduh, aing gitu teh. Ulah gitu paribasa teh. Teu bener-bener atan. Cing bener atuh je. Bisa ngomong naon goblok? Akang itu bener mah. Aing teh bener naon? Eta gajah pae gitu teh. Sing bener atuh. Anjing sia kumaha? Ya carana. Insok. Woi gitu bisa sarok cuk Akang geula mimitian atuh. Goblok itu bisa mah tong nyalahkeun atuh. Eta bisa ada bokan Akang bahasa gitu-gitu aja bener. Anjir, eta nu kabobeakan gitu. Ya, sanajan sia bebeakan oge da moal namahan gaji moal. Si ibu ditambahan. Moal wae di WA. Pengoden. Jeh. Naon? Parang aja dong gue mana teh sok atuh kerja. Naon? Pepatah eta. Nah, pepatah eta. Cik bejaan aing bepatah itu teh kumaha? Urang boga li pepatah. Kan urang moal beja-beja. Oh, rahasia urang mah. Lain eta masalah gajah lain rahasia. Eta mana ya tuh? Contohan heula atuh ku Panjes, contohan heula uing mah ngomongna paling kieu bareng jama paling biasa. Sok atuh ku njah heula. Sia mah. Aya jelema nu kieu nya. Buka borong ngongong gitu. Borong ngomong kieu keur jigana ieu mah inungna keur nyiram hayang toa jeung nya. Mata kieu rebek sulana teh leuh. Aya babaturan urang li. Saha? Itu babaturan dia. Cik pada bahasa gajah teh kumaha teh euy? Mar, sok. Baik, selamat malam Kang Cepo. Saha ieu euy? Lama tak berjumpa. Apa kabarnya Kang Cepo? Baik, baik. Mario. Bapak siapa ini? Perkenalkan, masa lupa lagi. Siapa? Saya Mario Tundu. Mario Ya, Tunu. ya karena kan Aya ge Mario Teguh setel Mario Tunu. kalau saya kan totoronan Kang Cepo. Jadi Mario Tunu. Ya. Baik, permasalahan apa Kang Cepo? Oh gini Pak Mario. Saya itu kan tadi ngomong masalah peribahasa. Ya, Peribahasa tentang gajah. Lain seuri. ya biar wibawa. Biar wibawa. Di Baik, Bapak Mario mah pan serba tahu. Betul. Cik bagaimana itu bahasa itu teh berbahasa gajah teh? nah, baik. Untuk masalah gajah mati, kita lihat dulu gajah ini jenisnya gajah apa? Ya, karena kan gajah itu banyak Kang Cepo. Oh jadi lihat dulu Ya, jenisnya. ada gajah duduk, ada kuping gajah, ya kan? Ada juga gajah Sumatera. Ada satu juga- lagi. Apa itu? Gagajaheun. Itu penyakit. Itu penyakit. Nah ini gimana nih kalau peribahasa ini gajah mana nih? Kita lihat dulu kematian gajah, kita lihat dari hari lahir gajah.
Ini Oh jadi hari lahir dari apa itu? dari wedal. Oh dari Ya, weton. betul. Oh jadi wetonnya kudu apal heula. Kudu tahu dulu. Oh kudu tahu dulu. Contohnya misalnya gajah yang lahir di hari Kamis, itu wedalnya Taraje, Maaf Pak Mario. ya. Kalau setahu saya Ya. hari Kamis itu wadahnya itu angin. Itu kan menurut Kang Cepot, kalau di buku saya Taraje, Kang Cepot. Teraje. Hari Jumaah. Kenapa? Kalau Jumaah apa? Daun kelor. Oh, daun kelor. Si goblok. Ya terus gimana tuh? Nah, kita lihat juga dulu dari Sio, Kang Cepot. Sio. Karena gajah juga punya Sio. Ya, menurut bulan lahir. Gitu. Kalau misalnya yang tanggal lahirnya 19 Desember, Apa itu Siona? itu sionya ketombe. Maaf Pak Mario. Maaf saya tidak hormat deh. Yang namanya sio saya juga tahu itu sio berit, Ya. sio monyet, sio naga. Dari mana sio kotome? Itu kan buku Kang Cepot. Ini buku saya, Kang Cepot. Oh ya, Ya. ya betul. Terus? Nah, kita setelah gajah kita lihat masalah maung. Ya tuh Pak. Nah itu mau gimana mau? Nah, ini kan maung juga banyak jenisnya, Kang Cepot. Betul. Ya, Apa aja? ada maung lugai, ada maung Bandung, ada aing maung, Kita mah kasurupan Pak. hayang disawer Pak Haji Nana. Oh jadi mau juga begitu? Ya, begitu. Ya. Ya, Nah, terus? yang jadi permasalahannya, Kang Cepot, ini masalah jasa, Kang Cepot. Ya jasa. Karena kan tadi ngomong-ngomong meninggalkan jasa. Nah itu peribahasanya gimana? Ya, kita lihat dulu jasanya jasa apa? Jasa pijat urut, Si anjing. jasa servis AC, atau jasa sedot WC. Bapak, kalau bisa Bapak naik ke tangga kai, Ya, terus ngebebutkan mana? nanti saya pae. Nanti saya paek. Ya, lebih baik Kang Cepot jangan memikirkan gajah sama maung. Kang Cepot Terus? pikirkan saja masa depan Kang Cepot. Ya, Mario beleguk. Siapa anu tanyakan gua aing teh paribasa, lain mikiran batur. ya saya juga pusing Kang Cepot. Pusing naon? Ya, mikirin hutang aja saya belum beres. Si anjing. Goblok. Bapak lagi anjing. Bener kan? Ting satu bisa. Aling jang, tong harap teuing jang. Sade. Ulah harap teuing cu. Sa. Bapak, Hah? Bapak, Bapak mana? Pak Semar. Oh si Genut. Haling jang, cicing. Apa sih di berjuang itu? Haling we. Jangan mengganggu. Aku lagi berjuang darah muda. Bisa ya panah nu nyasar jang. Oh udah panah teh linglung. Bagajing nyasar segala rupa. Uluh. Kemiluan. Anjir panah nepi kan nancep dia dulu. Ya Kang, kamu bes gitu eta. Oh, Cacakan karena batu teh. lah Karena batu eta teh. mana batu? Ya eta teh batu Kang. Gebok, goblok situ batu di mana? Api-apina Kang. Harunya lo lagi ditipu wae teh. Jadi gebok jadi. Era ieu kemari latihan wayahna cenah ada batu. Emang siapa pernah milu latihan? Kamari mau udu dungkul. Yang ditulis ke si Muning nih. Koplok deh. Hiya, anjir pagu euy. Hiya, anjir. Hiya, Allahu Akbar. Hiya, aja. Hiya. Anjir. Jadi lah tukang buka euy. Oh, mecus. Hiya, Allah, pagu-pagu teuing teh. Hiya, Allahu Akbar. Daya dalang yang cempunana jero teuing. Buka dadan usia-usianya. Tuh, usia ge hese. Karasa. Sok panggil disaksian ku aing. Tuh, heseun. Nah, nuhun dadan. Muah. Nurut si dadan maka aing. Nggak bisa gitu teh. Heh? Nggak bisa nurut gitu. Rek teh nurut kumaha si dadan maka aing hirup nangan saukur ngakulak kilek aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan. Sia mangeuna turun mobil, unggah mobil, sumping kanu kaguan maksa dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Denge ku sia dadan. Oh,
penyarekan ku nyium. Daing namun mau hirup lamun helang dadan leueuh. Tapi Kadejang. Ih, boga bapak kecentil-centil deui nya. Cerewet dak teh kaos awewe wae kumaha teh. Kadejang, dola naon? Dengan tamang talian tuh mata. Bobolan sungguh tengku koran. Heeh. Jang. Dewek kerek bantuan juragan Padma Negara juga Sitiaki ngelawan buta-buta lho. Oh, pidoan itu sare aja. Oh, itu. Itu kayaan anak. Iya para denawa anu kiwari bakal ngahurup Setiaki. Ngabantosan Burisrawa dina mangsa ngababad urang-urang Panawa itu jaring carita di negara Batamera sampun dumugi ulah kaget ya aing hei Setiaki ulah jeung aing ya. Katapang sareng katana di pelati para patna pada pagawe ayo sampai mati dalam belakang Singkatnya masarana kecap kudu dan jeung pragna olahan pinter nyarita sangkan aing rasana. Dali oyang tuh. Hei Setiaki ulah Marisha. Mana si Burisrawa aing heula. Saat sana Burisrawa aing heula geura pejatkeun ku anjeun. Motor sekoi. Pot beli de cup. Ya. Meujeuna aing berjuang ya nu. Pidoana ti sadaya de begitu. Oh. Uring minang katidulan kakak salam kalima Saya ngaran aing Gatot Subroto noh teh almarhum leuh. Oh nya tos mau jeung nya. Oh. Kan ieu kan. Dahurun teh berebot. Cantang ku aing tuh man. Heh. Nya katapang teh aing ye. Macam kain tuman dulu. Iya nu bantuan Burisrawa teh bener dola. Payo kapatut nasi beureum banget. Di mana-mana gitu beureum banget mah beleku. Nu beureum banget mah di mana-mana ge brengsek. Nu beureum banget mah penjahat. Di mana-mana ge pengkhianat. Nu beureum banget mah di mana-mana ge bodoh ka hulu-hulu. Nu beureum banget mah bajingan. Nu beureum banget mah tekop aya udud batur di bawah we nu beureum banget mah belegu. Situ tadi teh ka aing goblok. Nah da we mah ka itu. Goblok ka itu nih ngabahas rokok. Kira si udud itu. Nya teu punten we brother, dia ada mah apa kimu. Uman teuing sia. Wah, iya Setiaki teh, yuk, kurang ajar saya di podaran ku aing. Sok nepi ka mana ku aing sia di podaran ku aing. Emangna aing teh sieun ku sia jeung aing sia mah. Sia teh ngomong teh. Dewek nu ngomong teh maneh bener aji goblok. Sugan telain makhluk hirup. Sia teh jelema. Oh anjing.
jelema we karujat kieu. Aduh, untuna hiji. Sia teh untuk permen. Goblok jaji gampang. Ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing. Dayang wawoh jeung make kopea. Babaturan. Ieu we jeung beureum beungeut. Irungna sautet. Sia mah irit oksigen teu blegung. Aduh, beungeut pabalatak di bala beungeut anjing. Anjing. Dina beungeut tapak bisul wungkul. Alah, jerawat mah gede anjing. Jerawat malah leutik sia teh. Baheulana borong kureun. Setan cenah. Ai maneh boga kaca di mah. Kaca naon? Kaca euteung. Nya boga osok kaca nya mineng. Teh nyeri hate teh beungeut jiga kitu. Goblok saya tanya henteu teu normal anjing. Aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teu ngagantung maneh mah. Heuh. Aing jiga naon sia teh? Hayang apa sia jiga naon? Heuh, jiga cangcut anjing. Cangcut paseuh goblok kitu teh. Cangcut loba daki. Goblok kitu teh cangcut. Cangcut. Geun bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut. Atau jika kanyut anjing. Kita gini apa? Paduli anjing dah lucu. Aduh, hayang lucu si cangcut tu aing tu. Sarua we aing ge cowenya ho. Ai maneh ngaran sanu bener. Ngaran dewek, Iqbal. Anjing. Bongot Iqbal sia teh paling nanang. Hari eta nu tukang abdi lan nya Dedi Mulyadi. Uluh, Dedi Mulyadi lu gubernur lain Dedi Mulyadi we. Lah, naon? Kurang tagur kuduaan kita itu ya. Siap. Kurang gulung kuduaan. Bener. Sia nyekelan aing nu ngaleketek. Heuh, cenah ongkek. Moal teu ngomongkeun aing si goblok tuh. Kadengieun euy. Teu kadengieun kumaha goblok make sound sia teh. Katibayang kati hancur kati soka kati petir campur kaki bubur emut lawang kaletir lawang kaletir Ka urang muru bintang bintang mitang haleuh bintang Kang itu bintang bintang mitang ngahaleuh di langit bintang ijepan duka asa kicep bintang bintang gemelang Kang atuh ulah sok kitu saurna bade satuhu Kang emut Kang daling ding asih nu nyanding dina hariring di panggung abdi bingung lalanjung di rung kandung sungkan miang sungkan mulang abdi mah belah
Pahang muru bentang sana bentang murah nu nenggang ngahalang halang tembang akan bahaginana hari kamana nyanyian payung sakia panas poema Pengisa sakia panas poema Ibu Haja Ari kamana nyaminta tulung sakia panas hatena Sakia panas hatena ya disangka-sangka malela sing horeng teh dibenyingan sing horeng teh Eli Suryani tapi benying disangka-sangka rek bela sing horeng pika nyeria Pak Haji Uze pika nyeria bungana banget eta bungana banget kacai tadi mandikan kacai makan tadi mandikan bongan bongan pas kini tadi jadikan pas ini tadi jadikan kagetin nirahkan ningali ingkang samia sampun prapta kaget Satyaki Paula gerak aku poe ieu Pandawa maka hancur poe memangna aing rek cicingeun memangna aing rek ngajedog ya Satyaki sia lain lawan aing sebenarnya tapi lawan aing Purisnawa ieu Raden Purisnawa aing nu ngabantuanana dibabat poe kabeh dak gor ge jam bantuman tuman teuing jelema kitu mah cicing sacangcut koplok aing teh cangcut basuh ya disia-sia make ringso ku aing goblok meseungit kurang ajar Satyaki tandangan kesaktian aing nepi ka mana hayo what tadi saya kapir kasah goblok sia tukang bid'ah si otak mesum si beungeut mesum si beungeut curang
si babarian bogoh si taya mayar hutang si babarian bogoh jeung babarian bosen goblok si teh kaing teh kebina-bina teuing si penjilat si resep pembantu si bangsat babu hei anjing tua-tua goblok aing geus wudu tuh goblok teh didinya ulah macem-macem siaka jelema ieu nah ieu jelema teh keur nguriling nangan tanding anyat serang nangan lawan can nyahoeun digeti sorangan cobian tasirna dagor kulingis kuat modar tong dibejakeun atuh kabina-bina teuing awah anjing sia teh engkau ngamake kopiah tapi jahil tak ciri saya memakai kopiah tapi can pernah ke Mekah Allahu Akbar uluh ya jelema si tukang tipu aja si penadah Aisyah kunaon goblok si tukang dahar komik si beki ulu delega kebebeakan kieu jelema kae si tukang lem batur mah ngelem teh ku ngelem biasa ieu mah ku lem Korea atuh buku rapet aja dari syarik maneh ulah gelut jeung sasaha sok iya beres bagus lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan di daguan ku yang di Ciherang rek naon wah dinya ku sok papayu-payu jeung aing naon sia ayo ajar setiap di podaran koing maju tega lara tega mati tega rasakan setiap kisah ayo anjir letik-letik kuat di jelema iya ayo what wey edan iya pola Allahu Akbar subhanallah wey ya jelema luar biasa dia kuasa buat Allah iya wes Allah iya wala Allah hot alah punten pangyanakeun teh aya deui. Iya langsung kembali, thank you. Wah, dapat kalah gedung itu bayang aing. Kudu di kumah ya. Padahal tamahan keur meliling cok. Pati barapati utang urang bawurang di podaran ku aing manusia setiaki maju ai boga gering tipes mah tong milu atuh nepi ka sangkak ieu rasakeun sawiap iap ai muter gitu sirana nah jelema teh tibaralik buaya meran sinetron dunia terbalik lain dunia terbalik si rahasia muter udah beda teuing sia
ni mana mati hunyak minyak ni berak minyak. Ngara mana henyak nya. Aing Setiaki het ni aki. Maneh makat ni moknanan donan. Naon? Ni moknanan. Di modalan naon? Modalan. Lain ni monanan. Ni moknanan. Oh dagang. Nyaw-nyaw ka na nagang mo. Ni moknanan. Ngajak bisnis. Goblok. Lain bisnis. Ni moknanan. Mere duit. Goblok. Nyaw-nyaw man ang hese nya ngomong siya mabudang mo. Lain budak ay tengarti. Ya, ni moknanan di kita hiyat. Oh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manentep ay dulu ni ngukmu. Oh dagang bubur. Lain anu anjing hese nya. Ya aing lain nuli ni hanya majang maneh. Naon? Aing lain nuli ni hanya majang maneh. Tulis naon? Hayo. Ayeuna maneh ngaranna nya? Setiaki. Hah? Setiaki. Het ni kaki. Salah pus deui. Ayeuna maneh het ni kaki bakal ni modaran urang ngugong. Banyak. Mana? Kan aing nulis di sini anjing tadi ini mimitina. Da lain tulisan Arab di belah heudinya heula. Yo. Ayeuna maneh Bener? Setiaki bakal dipodolan ku aing. Nyawa di podolan. Ni modaran. Baca tuh. Ayeuna maneh Setiaki bakal anjing nyalah nulis. Ngoblok taipo. Kurang ada aing leungeuna gede teuing salam. Madiam. Tak ngobrol di mana nanti inu anjing gede. Mudah-mudahan teh WhatsApp ya. Alah. Mesti nanajiban aing geus 4 kali di dia ngawayang aing eleh bae. Modar. WhatsApp. Alah. Mondong ni tongeng. Aing mah naramiahan ni tongengkeun. Dan aku naon. Ni tongengkeun teh sok lihat. Kemarin sadar. Ibu-ibu ngerti. Berat perut. Modar. Arab. Woi. Noda-noda, Pantarina berjuang di medan perang. Woyo woyo woyo, woyo woyo woyo, woyo woyo woyo, woyo woyo woyo, woyo woyo woyo. Kurang ajar si aing gelut jeung nu make kopiah. Ngaran teh saha? Dawala. Dawala. Tadi Dedi, ulo gede dawala. Saruakan itu nade. Jauh aja. Kumaha aing ngarang-ngaran aing. Ih, begageuleun jelema urang dieu ye. Di podaran ku aing sok wes. Ih. Saya teh nu maledog. Mana buat maledong. Tong babaledogan bisi guna kana kaca. Wah. Wes. Ih. Ye, pek deui ajek. Maledong. Lain babaledogan irung aing. Yah. Manya irung tas-tas teuing. Tinggal itu. Allahu Akbar. Tina naon teh irung di jieuna? Tina kai. Atuh sarua jeung aing. Heeh bener. Aing mana Albasiah teh tina naon? Ngosok teu beja-beja saya teh. Awas. WhatsApp dia. Kurang ajar. Benang sia. Baik lupat ka mana sia sok. Aing teh si gegep teh aing. Dina lepas lagi bapak belur sia sok. Sok hayo usik. Iya, aduh, teknikku kepangi hoyo. Sok, aduh, teknikku naik. Sok sia. Anjing rek macok. Kepangi euy. Deuh dek macok euy. Ya, rame euy. Sok sia. Aduh, dek kabur.
dek kabur mana kada mau dikenyang di ku aing sok sia. Aduh. Alam ni hayang mino. Ni hayang minum ni ukasibuhan. Sok sia. Moro kana mau ditewak deui ku aing euy. Deu balik deui. Balik di kumaha? Anjir bager euy. Bager kumaha? Gelojing sia mana pikannya balik deui ke kituan ka tukang. Ada kita itu. Ye, geranya tapi kadanya balik deui geranya tempo. Tempo geranya tempo. Njik atuh. Njik. Njik. Anjir alus renteuna euy. Anjir. Alus bujurna ngarempod euy. Pinaheun aduh aing kabita euy. Geuling atuh. Aduh, cik. Anjing. Celana aing jadi serak anjing. Keheli jelema ieu aduh. Memuaskan dengan aja. Aduh. Aduh, ya anjing. Ada. Saeutik tapi peureus teh. Ini teh. Aduh. Anjing. Si goblok anjing. Dan narawan geus ngentreu. Alah, geus teu pikadinya kerja buru-buru. Kerja tempo. Nah, geus teu pikadinya balik deui kerja. Nya tuluy. Nya aing katipu. Anjing, daguan goblok kitu. Nipu si Ajik, lain nipu si anu belegu. Tapi heuy. Rumah saya yang sekolahan beka gerbang. Eta ge dagang. Urang aja. Wah, sabtu pan. Ate jadi. Wah, si nipu deui Ajik teh. Tuar teh anak ku aing. Ih. Nya cek itu Ajik jeung macok. Udang mau ngayang ngagoler. Udang nangtung. Mau nangtung sia, make gede durian. Mong, me juga Brazil. Mong. Ayang ngagoler ah wing mah. Biasa nu basajan. Nangtung anjing nangtung. Ada kageuleun hiji jelema nya. Kabina-bina teuing. Si anjing. Anjing. Batak naon ngajedog di anjing cacing. Ngajedog. Shit teh. Bener-bener teuing shit teh. Anjing. Ngajedog di dieu. Aduh, siapa yang ini? Aing ngawayang terus bina bungku ya. Ya dia pada teh bikin semangat yang lain aja. Api-api ku aing sia. Api-api naon? Di tengah pada moal cicing. Nyahueun si goblok teh euy. Setan teh euy. Tauhid di mana euy. Di bobodo kitu ieu euy. Wow. Irungan nyuran euy. Hei, anjing aing jadi leuwas. Goblok teh. Aduh, mak nepi ka kieu, mak ampun. Ka mana bieu? Woi, setan. Cing tanggung jawab si goblok. Kumaha lamun aing kieu? Kumaha? Di kitu gugurkeun aing sia. Maksal pada pantosannya eta Setiaki anu kiwali di kapungku sedanten radia balatan tama separos jongjon di Setiaki ngalawannya terboris rawa aja suwici-wici datangkan kabeh kain manusia lah mana si Bima
Kurang ajar Sia Bima. Entah apa. Sia jadi petani naon? Gini teh mama wawalu. Lain waluh ieu teh gada. Ha, gada. Oh uya. Rasakeun ku aing siapa satu. What? Siap. What? What? Itu benar. Yap. Wap. Bodoh. Yap. Rasakeun Sia Bima maju yap. Yap. Berjuang kamu. Iya. Asal. Dibabat gue insya Allah tengah dia. Atos ulah. Iya gini si cepot. Alah, kumaha tuh eta juragan aku. Alah. Mata. Duh. Kumaha kana sana kan? Genut. Tenele. Lamina teuy sia teh atuh aing mau bisa ngadaki le. Aing teh pecinta alam ieu teh. Alam gaib kan. Eta dua aing ditinggang ku gadam nih ngeng nah. Kumaha Kang? Pada ceuli ngeng nah. Oh ngeng. Oh, aing berjuang da aing ngamuk deui lah ya. Yang Hariwang teh kedua ku tilu aja leueuh. Di tengah mah Arjuna kadese ku dorna leueuh. Aduh aing kudu kumaha leueuh ampun juragan Arjuna tuluy unur-unuran leueuh. Heuh teh kitu kumaha tuh lah. Sok bayangkeun guruna jurusan lagi apaleun. Ya, tuh Aing cilaka, aing bawa panawa poe ya ampun aing. Perang main naon dipake leueuh. Aya gear urut motor. Urut baheula tawuran ieu. Waing, ha? tawuran naon? Masih sekolah TK. Banyak sekolah TK tawuran ya. Aduh. Waing, sekolah TK teh sekolah teh tamat-tamat. Waing dagor ku ieu tuman kita. Iya. Wata pejadu patokna ku aing tuman leuh. Pasti ya, pasti. Pasti. Ayeuna mah aing keur kieu mah saha digebug aing. Tong asa-asa kebuka ya Kang. Asa-asa aing. Tuman teuing kemana mana si aing? Heeh. Aduh capek meureun. Kelelahan. Nya. Overdosis. Ode. Obat dalam bating meureun. Beak cairan. Anjir. Well. Kamu orang siapa? Orang yang banget nejiga cangcut. Goblok sia. Dewek, ya, cepot.
Wow, nama dari mana itu cepot? Arab bukan? Cina lain. Dewek ti dia ti Katapang. Wow, Katapang. Katapang jalan ke Lembang. Naon sia goblok. Asli urang mana? Saya dari Belanda. Oh, sinyo Belanda. Lain sinyo Belanda. Sinyo Belanda teh bule? Ya. Bule. Siapa ngaran mana? Nama saya Pandeko. Pandeko. Ada bapak mana? Pan maut. Tos maut. Di podaran gua aing hemane orang yang banget dan juga cangcut menyogoblok di Belanda di podaran. Itu bahasa Belanda buhun. Oh Belanda buhun? Ya. Belanda buhun. Kesenian Belanda itu ada calung. Goblok calung mati urang enggak asana di Belanda. Baheula mah make de calung. Oh make de wungkul. Ya. Ada singa Depok. Ti urang baheula mah singa Depok ti Belanda. Baheula mah lain singa Depok, naon singanyaan. Ngan jelema diarakanan kabeh. Jadi diganti ku singa Depok. Make de singa de Depok. Masya goblok. Yap. Wow. Belanda liar. Lunglang kana wawatok. Wow, loba kica-kica. Indah sekali. Yap. 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 Iya wow huluna asup tinggal buluna ibu-ibu ngadenya huluna asup ting jarerit kenapa itu ciluk bakekok ningali Setyaki Pitotama sareng Padma Negara utawi Setyaki sareng Burisrawa rada kimir kayanana margi Setyaki kadese kujalaran kasaktian Padma utawi Burisrawa luar biasa itu jaring carita si Jenet kadese si Setyaki kadese cilaka aing det cing salamet sia det Setyaki cing salamet sia Padmagara sareng ieu Burisrawa seret sumeretana bantingan pinantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan nanging ieu Setyaki kadese ku kasaktian Burisrawa anu tanagana luar biasa atuh sadeana ge reuas ningali Setyaki kadese kayanana astagina nepi ka peureum ningali ieu Setyaki disiksa nya ku Burisrawa modar bangsat modar what cilaka Setyaki dialungkeun apun alah juragan Arjuna sarua kadesi anjir aing kumaha aduh mengening hutang can lunas alah aing
Monal bakat. Ayo sik. Waduh. Pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar papas dengan tumiba. Henteu oge kahariwang Bima kiwari ngabukti. Setiaki didengkek kayaanana. Bima tetiasa kumaha margi ieu teh perang adil. Teu kenging ngapantosan. Sedengkeun Setiaki parantos teu wala kaya didengkek ku ieu Burisrawa. Atuh ieu kajantenan katingali ku Prabu Batara Kresna. Ieu Kresna ge bingung teu manghitung-tung susah raya sudah. Kedah kumaha nulungan Setiaki anu kiwari parantos didengkek ku ieu Burisrawa. Dan saukur tiasa ngahuleung raga menengloh ka mangkadu ieu Prabu Batara Kresna dina kareta kayaan mah. Deni rahingkang samyang ngalaga. Deni rahingkang samyang ngalaga. Satengah ing Tegal Kurusetra. Cilaka Setiaki. Jigana Setiaki bobor karahayuan pu ieu. Nanging sanes oge Batara anu kagungan politik luar biasa. Atuh ieu